Waduh, serak ati koroi efek tu ngopi tanaonnya. Sabah tu ngopi namanya. Sawara yang jadi serak dia. Tadi na bagus sawara aing. Sungguh. Aduh, semal enak kudu ngopi mamang ieu. Di korora da serak doang ieu. Kemana aingnya nangan kopi duit teu gablek rokok komo. Waduh, coba aing kabelah timur nang babaturan aing sugan bae gablek kopi jeung ngerokok. Pentak wae lah. Duh Gusti, irupna ku kieu teuin. Ngopi ngarokok hayang. Usaha henteu. Duit teu gablek. Aya benu mere usaha. Bebeneran eta mah usahana ge berat. Ngan ku gajina doang eta lalagaan. Waduh, kambeuna mah koeng keur ngopi eta serigala. Angkeun begitu koeng lumayan jeung ngabeusan ti koro. Hei! Dia sosoranganan bae da di leuweung, kasibat naon dia gering. Naon dia? Ayo Ndi, dia mah aing keur pusing, ieu lanjung. Kita ade ngalamun bae Gus mah. Sasepan dia, leutik keneh sok diajar lalanjung pusing dia kamari keneh kotok aing modar tuh. Piraku amat dia mah aing disarwakeun jok kotok dia. Ih, atuh dulu bae udah beungeut jadong kotok. Sasapan Bukna ge dong careuh kitu. Iya, tah kitukeun ge ku aing. Tetep bae goreng dia mah. Iya, Bisa enak diuk ieu. mau segera diuk dia. Kudu kurang diuk kieu be ieu. Ti dieu ngarokon teu ngopi henteu. Atuh coba meuli kopi, won. Dia mah boro-boro aing jeung meuli kopi. Jeung meuli permen hot-hot ge eueuh aing. Are dia ngalamun kenaon gitu tadi. Aing ngopi. Sasapan, susahna susah beneran dia nya berarti. Boong. Astagfirullah. Sok nurutan aing bae. Geus kitu ka mah geus geura ka warung kitu ngahutang-ngahutang ka ditunggus samata doang ieu kopi jeung rokok dua bae geus. Dia mah hutang aing bae tumpukan di warung. Asa pakaran dia heula bae nya. Naonna? Atuh eta utangna ulah pakaran aing. Gua geus sarua loba hutang di warung numpuk. Lamun dihijikeun mah meureun moal ka gulung meureun mun ku kasur mah. Geus mending keneh urang ngahutang bae yuk ka warung yuk duaan. Dia teh ising kitu. Geus teu urang daripada hulu aing ngubeng dia mending keneh ngahutang ge. Geus gayu ah. Ai, sugan bae urang nemu duit di jalan lo. Atuh segan bae heuh. Tapi dia heula nu teu heula jeung ka warung. Ya, dialah. Saiki geus Ayo. Itu cek dia duit lain lah. Lain koran dia eta mah. Lain kumaha bolon, atuh deuleu ku daya nolan, nomor hiji lah nol. Oh, coba kurang dulu bae. Coba. Itu dia, atuh di deuleu loba jelema model kuda rame. Dia amankeun posisi. Geus aing nyokot mah oke. Oke. Amankeun posisi. Oh, gerak. Gerak dia mah. Ih, kamu wae kalau mah. Waduh, Capek teh dia. Oh, capek. Gua yang capek. Tapi capek gaya hasilna urang. Oh, lumayan bet tuh. Cuma deuleu lah duit yeuh. Loba jelema aing. Dulu be. Reh. Lumayan bae ho. Di ngopi. Dulu lah ya. Ayo dulu be gerak. Yang penasaran nih karena duit sumpah. Oh. Cus. Astagfirullahaladzim. Lihat roek duit lu ge. Ting, mamping aing nyokot nam dong heueuh lulumpatan namanya. Geus kurang olo bae lah. Tapi lumayan aja ngopi. Oh. Tapi kurang sinah nyambung di kumaha ieu, di lem gitu. Ciduan. Cidu dia mengandung lem tuh. Itu, cidu dia bae. Berarti cidu yang menanggung lem. Sekueng di lem lah. Lumayan orang jeung ngopi daripada hulu lalanjung ada tanggal cowok sabatang doang ada 5 batang. Sia, belikin kopi ku dianya. Pan aing dia mah. Ih, sok kararese dia hayang ngopi oga. Oh, geus ge ka dieu lah. Geus kitu meuli, aing nangguan ti dieu. Ngopi aing. Geus. Aing nangguan ti dieu kebal-kebal dia dipedil ya kuai.
Bangsat doang sih ya kamu anak itu beli kopi. Ulung serius dia yang gerang ngopi tadi gerang ngolol bae seta. Kowe yang panggil. Tadi gerak dia. Ulung sari bulah tilu bae yang gerang ngopi yo. Kamu anak itu dalam mana? Anjir saya tagira apa kong dibedel ya ka dia mah kuai haram jadah doang. Dia itu si mau. Coba gegeran dia yang ngopi lu yang doang keong bae lempang najing. Dia mau warung doang deket bae aing mah jauh aing warung nage. Sebakan eta. Atuh aing ngeula aing nu meuli. Baka dia kalau teu layan nu ngopi. Yo. Dia yang kayak J. Oh. Yo, inung ku dia jeung dia hop yo. Seoga aing urut ciduh dia. Mangkana kalau teu lah geus gradiuk. Aos aing diuk heula Geus. Panas keneh kopina ge ieu Oh. Ya nangguan adem heula tak tiis. Aing sila ulah. Geus nang karak tadi doang maung teh dinya. Aing sila bae Geus mending kitu lah. Rada kepoh yo, tiis meureun. Sepak. Aing bararos. Ada dia lagu naon jing. Rosak teuing aing niupna ieu. Aduh. Biasa sih efek ieu tadi ambekan nih efek ngamu duit 1000. Niup kopi makan bung serat ieu. Ari kopi naon kitu aing mah. Kayak aing ngomongna kopi kupu-kupu mana si ibu. Dulu ku dia, eta tangkal gedang dulu. Kadeuleu lah tina gelas. Aduh. Umay orang. Dia mah imam meureun kopi cap trompet meureun. Doangna Coba mun cap hulu siraru mah dia hidung dia. Di momal ngeunah diinum, sabar tip ka mungsrat. Dedekan ieu. Geus inum ku dia tah, aing. Beungeut aing barareus. Itu mah budak. Keur ngopi teh ya. Kabeneran aing dasar mah hayang ngopi. Emang si rezeki anak soleh mah kieu, geus lah poin piangkeun bae lumayan aing. Woi, ari ngopi teh ngajak ria. Sasapaan dia main tamplokeun bae kopi aing. Dasar mah ku hayang-hayangna hulu aing hayang ngopi. Datang dia ditamplokeun. Waduh aing tambah riet bae hulu aing. Dia nyawa teh eta duit 1000 kami nang manggi. Aduh, bencana gede ieu aing kudu gerak kabur ieu kudu nama. Saing kabur bae lah. Tawak, Oi, gana. Aduh, kumaha di bewan ieu jelema dikumahakeun dia ha. Nok ya karongan bae kurang lah. Enak di karungan mah bari di sate kurang. Woi aing teu salah woi. Teu salah naon hai baka saung urang karungan. No.